pemandangan sekarang bagus banget ya. Iya, meni alus dia tuh. Sawahnya meni berep. Kadangnya panen ya. Lebaran panen, lebaran. Loba. Orang yang persin aja jeung si Silpi yuk, hayo. Nyamper. Nyamper si Silpi. Nadia, mana cantik banget ya. Yes dah, orang tujuh kene. Kan janjinya ge jam 5 subuh. Oh, sare bae tu zaman. Oh, kumaha sih? Tunduh bae teh. Urang ge tunu geus mudang, poek-poek. Oh, nyamanya puasa. Salat subuh. Pan sare deui tunduh. Geus dahar geus nanti Iya, kakarap kuda. Geus kangkung jeung nanti jeung daun sampe da udah. Boga duit teh, mentela kemakia. Mah, minta duit tau. Duit di mana kita boga duit gara-gara corona bu duit di mana ulang teh boga duit ceketip-ketip Minta 2.000 be. weh teh boga duit nu ngajampe weh nanon weh urang di teh boga duit pan ayeuna mah duit di mana urang teh boga duit we ini beuki ngomong teh ke diuke ya teh zaman corona ya mah si Fahru di Tangerang teh bisa balik da ulah balik cenah mangka di Tangerang Banten jauh. Kumaha Corona nyamannya. Anak pamajikan anak ketedararaah urang melang teh di si Fahru di mana-mana cek urang teh. Mangka Teu boga duitnya. henteu mangka Atuh urang kulin ya. mangka si Fahru di Tangerang Banten nyawena di Dongkal teu boga duit minta duit ka urang teh boga duit tara dibere da gara-gara corona teh bisa balik teh si Fahru karunya teh Di urang mah lockdown. minta kuatir urang mah di Tangerang Banten mangka jauh anak pamajikanan teu dararaah dugang dagang menang saeutik duitna kumaha eta dararaahna eta teh kabupaten Geus sama kuilenya. Geus mah. Rawang Curhatnya. Desa Ketelah Erangsep, Desa Ketelah Harja, Kabupaten Karawang. Aku lindelan ya. Jung, ayeuna mah geura olahraga ka ditu. Aing mah teu bisa Mami lempang. Lukman, olahraga. Ambil sehat teman, ambil sehat. Olahraga Digandong. Urang mah olahraga ge teu bisa lempang, lempangna karayap-karayap. Ayo digandong. Sakitu teu bisa lempang teh teu menang bantuan duit ini teu bisa lempang. Nyaman Malah tuh. anu marora be nu bisa lompat nu kenceng lompat nu ulangna gede sawahna lega anu nini jompo mah teu menang duit kumaha mangka rangda urang ngusahakeun eueuh duit teu boga urang di mana daraharna urang Marani nya mah. Rani tenan coba mah. nyaho Rani dari nini. orang dari nini urang teu boga bagian batur mah unggal-unggal bulan sakarung beas ongkoh daging ayam ongkoh indog ongkoh Mah. mah teu boga nanaon nini Gimana kulinnya? aturan mah nini nya kudu boga bagian teh iman nu ngarora Assalamualaikum. Assalamualaikum nyamannya. Dadah. dadah ibu tut harus ngomong baik Naon? Setia ngomong baik, setia ngecaprak baik. Karena kendala TV Bisma. tah Aron pe eta Aron jadi laku 2.000 ke Aron pakai meuli deungeuna pakai meuli naon Aron lagi beak hayam ya eta mah dia mah betul ngomong teh betul mang eta boga jual Aron ke laku 2.000 pakai meuli deungeuna Mana Arona? heuh eueuh kejona da saeutik kejo di mana da eueuh ke laku 2.000 pakai meuli deungeuna Aduh. ini jompo Tentuh. maka ini jompo teu meunang nanaon teu menang duit teu meunang beas teu aturan mah ini jompo kudu meunang duit meunang beas Anu melang dusa. malah anu ngarora be nu bisa lompat Ya. kencang lompat Anu melang dusa. urang mah teu meunang nanaon aturan mah ini kos kieu meunang duit meunang beas mangka teu meunang boga bagian beas di mana urang daraahna nanaonna mangka Kang Toh masuk ngarut jukut jeung domba teu ngarit jukut ban Nama jura urang mah apa hiji? naon domba
lomba sa eutik maka Nadia ngajual hayam ladang Akan sa muriang. mulki daah jeung deungeuna ngajual hayam ngajual naon da teh boga deungeuna gara-gara usum corona ieu teh usum corona teh bisa kemana-mana nini mah cicing di imah da teh bisa nanaon nini karinya. aturan mah nini kos kieu kudu boga bagian teh ieu mangka nini teu meunang naon anu ngarora anu geulangna gede Corona kareho kalaparan. nya ieu mah kalaparan bae urang teh boga nanaon mangka can boga bagian Copet nama ya. mangka dan bisa kemana-mana teh mentak nyaropet hayam ge laleng oda teh boga duit 15 wiki hayamna entogna. Keluar tuh bisa ya. mangka aturan mah kampung langsep kudu boga bagian iya beas duit mangka eueuh da kumaha urang teh dibere bagian di mana-mana bae dibere bagiannya dak urang kudu dadaraah meureun dah ti mana incu urang loba ieu mangka nini teu boga duit Kumaha bae mah ya. Mah tadi itu mah. Oh, incuan dan loba. Ya sasa. kadangnan urangnya Anak nama Kia. Anak nama Kia. Ayah anak biangkon kaben. bagian teu boga Ya anak si iya. ieu teh kampung Langsep desa Katalaharja Kabupaten Tidak. Karawang Langsep ieu teh desa Langsep nah Anak saja. boro-boro meuli baju duit ti mana Baju kemarin tuh balikeun. ayeuna mah lebaran udah make baju make baju rutut karet juga barang rutut boro-boro jeung meuli baju jeung Baju astronot. Oh, baju APD. oh ayeuna mah kumaha APD nya alias alat corona. pelindung diri. Heeh. Anak kedua nih bodas anak mah gede. Ayeuna mah usum corona anak urang mah teh bisa balik Tangerang Banten Si Ida. mangka anakna pamajikanan teh dararaah teh boga duit dagang pecel anu 1.000 2.000 Bae, mah. Batur kalaparan. Batur mah boga baju lebaran orang doangnya. urang meuli baju lebaran Anu bung harga menang. darah Itu age menang sembako. ini mah urang Mah bae. aturan mah Iya weh. ini kos teh kudu boga bagian ieu mah teu boga bagian ti sabarang eta teh kan boga bagian saleter ge teh boga bagian ini anu ngarora be nu mareunang teh anu geulangna gede sawasa lega ini mah teu boga bagian teu dibere teu berebeas sebere duit kumaha ieu urang boga duit teh boga naon ieu iraha boga bagian da kumaha bae urang teh boga duit teh boga naon beli baju make mingguan bagian tidak sugan dibere bagian beli baju sa aya Baju bolong. aya baju nu 50-an sugan dak ulah make baju enak make baju karet be deban harina Pakai cangcut doang. wah cangkut kitu aing baju ge butut da teh beli baju nini jojo ti mah unggar bulan sakarung beasna hayamna hiji bumbuahan segala nanaon araraya ieu nini kos kieu teh boga bagian kumaha bae ieu nya Yang beli baju lebaran, Mak. ayeuna mah eueuh teh boga baju jeung Mak guys ya, rek mangkat olahraganya, Mak. ayeuna mah lalumpatan olahraga dah bukan ke aya milik urang aya rezeki urang beli baju jung Ayo, Mak. araya Mak balik ke nya. Assalamualaikum. mangka dia lempak kos kieu urang menang duit Ayo, Mak, gandong minum, Mak. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Orang yang pasti senang jualan. Ayo. Kena